Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha barudak sadayana daramang. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang sadayana tiasa patepung lawung paamprok jongkok dina pangajaran basa Sunda. Mugia salawasna urang dipaparian kasehatan sareng kasalamatan ku Allah Subhanahu wa taala. Dina danget ayeuna dina lowongan ayeuna urang baris ngaguar ngeunaan pakeman basa. Namun ada pakeman basa, pakeman basa teh mangrupa subbab tina materi biantara. Kunaon dina biantara, margi dina biantara sering aya kecap-kecap memanis basa. Di antarana nyaeta nu kaasup kana pakeman basa. Naon ari pakeman basa, naon cirina, naon jenisna, sareng kumaha contohna wangguar sarangan. Ya, materi dinten ayeuna nyaeta ngeunaan pakeman basa atanapi materi dina subbab biantara. Ya, tepang di sareng ibu. Mungkin sadaya nasihatnya. Nah, pakeman basa, pakeman basa teh nyaeta mangrupa wangunan basa anu khusus tur mandiri sarta harti nu dikandungna teu bisa dihartikeun sajalan rahna nurutkeun harti tata basa atawa unsur-unsur pangwanguna. Jadi pakeman basa mah saknya nama salaras nama ngandung harti pamidina bahasa Indonesia mengandung harti kiasan lain ngandung harti anu saknyana atau anu sebenarnya. Aya ciri-ciri eh, anu nyebabkeun pakeman basa tuh benten tinu sanesna. Pakeman basa di antawisna ngagaduhan ciri nu kahiji ungkara basa nu khusus tur mandiri atau khas. Nah, tina basana, tina kecapana, oge pakeman basa mah eta khas ngandung harti anu eh, benten tinu sanes. Anu kadua, wangun kali winangun kalimah atau gundukan kecap anu geus matok. Nah, pakeman basa teh mangrupa eh, gabungan kalimah atau gundukan kecap anu geus matok anu ngandung harti anu khusus gitu. Nu katilu kecap-kecapna teu bisa diganti atau dilemeskeun. Nah, kecap dina pakeman basa anu digunakeun dina pakeman basa teh teu bisa diganti ku kecap sanes atanapi teu bisa dilemeskeun. Terus nu kaopat ngandung harti injeman. Nah, ieu tadi sapertos nu dipayun terus diterangkeun nyaeta ngandung harti kiasan ini bahasa Indonesia menjadi lain harti saknyana. Jadi mengrupa eh, harti ngandung harti injeman. Anu kaasup kana pakeman basa teh aya 10 di antawisna aya paribasa, babasan, kekecapan, rakitan lantip, cacandran, candra sangkala, uga, caturangga, panyaraman, sareng repok. Nah, di antawisna maksud teh di antara 10 ieu nu kaasup kana pakeman basa dina dinten ayeuna tanapi dina danget ayeuna urang baris ngaguar ngeunaan babasan sareng paribasa. Urang watesanan we dua heula. eh non ai babasan sareng paribasa, babasan sareng paribasa teh nyaeta ungkara atanapi susunan kecap anu hartina lain harti sawajarna, lain harti saknyana. Babasan yang paribasa teh kaasup kana pakeman basa tegasna susunan kecap nu geus matok atanapi nu geus dipatok teu bisa diganti ku cap sejen. Jadi kekecapan nu dianggo dina babasan yang paribasa teh teu bisa diganti ku kecap nu sejen. Contoh dina babasan. Babasan teh tadi nu paratos dijelaskan di awal-awal nyaeta babasan yang paribasa teh ngandung harti nu lain saknyana atanapi nu lain lain sebenarnya. Contoh eh aya kalimah eta waluh kacida gedena. Nah, lamun cek babasan mah biasanya sok digentos. Nyaeta duh eta waluh menis segede-gede boboko. Jadi istilahnya gede
ukuran waluh teh dipapandekeun atanapi disaruakeun jeung gedena boboko. Nah, eta babasan. Terus contoh sanesna, lamun dina babasan, contohna aya nu ngandung harti babandingan atanapi pangantep. Contohna riet asa pecah sirah, panas asa direrab. Nah, jadi aya nu ngabandingkeun eh, sirah kaayaan sirah keriet terus rasaan asa panas dibandingkan sarua panasna jeung panasna seuneu. Jadi panasna seuneu teh hampir sarua jeung panasna sirah atanapi mastaka anu nuju seueur emutan atanapi nuju seueur masalah. Nah, gitu. Jadi ya berbandingan. Nah, nu kahiji babasan. Babasan non, babasannya eta kecap atanapi gundukan kecap atau frasa anu ngandung harti jeung maksudna geus matok sarta ngandung harti injeman atau kiasan eta nu tos diterangkeun tadi di awal-awal dina eh, naon ari pakeman basa. Nah, contohna contoh babasan aya hampang birit, gede hulu, panjang leungeun. Nah, kecap hampang birit eta teh arti masalahnya eta babari dititah lain eh, lain dina harti birit nah hampang dina ukuran bisa ditimbangin bisa diukur nanging eh, saking babari ditahna jadi si birit teh hampang gitu jadi henteu lah lawanna nyaeta berat birit jadi nu hese dititah. Terus nu kadua gede hulu sami oge ngandung harti injeman atau napi kiasan lain harti sebenarnya nu ukuran hulu na gede atau napi nya dina ukuran hulu na gede dina artisannya. Nah, tapi gede hulu di dieu nyaeta sapertos hulu na teh ngaleuwihan tina ukuran hulu jalma biasa jalma normal jadi gede. Jadi matak disebutkan atanapi dihartikeun nyaeta sombong. Sedang katilu panjang leungeun. Lain dina harti leungeun na panjang eh, ukuran na panjang tapi panjang leungeun teh dihartikeun nyaeta sok di sok diterapkan atau napi ka sok tumrap ka jalma nu sok cuka cokot karena barang batur nu lain hakna. Nah, itu panjang leungeun. Ena paribasa paribasanya eta ungkara basa winangun kalimah. Nah, ima kalimah kami paribasa mah rada panjang. Pami tadi babasan mah winangun gundukan kecap tanapi frasa. Nah, iya mah ungkara basa winangun kalimah. Jadi gabungan tina sababaraha kecap. Anu harti jeung maksudna geus matok sarta ngandung harti babandingan minangka siloka lakuning hirup manusa. Besi paribasa bisa mangrupa wawaran luang, pangjurung laku alus, jeung panyaram lampah salah. Tak etap eh, paribasa. Jadi benten nama antawis babasan sareng paribasa upami secara sederhana nama bisa nama upami babasan mah biasanya diwangun eh, maksimal dua kecap. Jadi gundukan jadi gabungan dua kecap maksimal dua kecap. Umi paribasa mah gundukan kecap jadi gabungan dua kecap atau leuwih atanapi tos ngandung atanapi tos dina wangun kalimah. Nah, eta jadi seperti gampil nama babasan mah nu pararondok kami paribasa mah anu paranjang dina wangun kalimah. Eta gampilna. Contoh babasan contoh paribasa nyaeta nu hiji adat kakurung ku iga. Adat kakurung ku iga teh hartina tabeat nu hese dipicin atau dirobahna. Adat kakurung ku iga orang adat tabeatnya kakurung berarti kakurung kasengker iga berarti iga masuk. Jadi tulang rusuk kan telas. Jadi si adat itu hese dirobahna hese keluar. Terus nu kadua ari umur tunggang gundung angan-angan pecat sawet. Artina ari umur diskolot tapi ari kahayang siga budak nora. Nah, iya hubungannya sareng waktu. Aya waktu nu disebut waktu tunggang gunung pecat sawat eta kan aya hubungannya jeung waktu-waktu Sunda pecat sawat teh nyaeta nunjukkeun jam 10 berang. Pami tunggang gunung itu tos
ngaheup di lohor ka sontenakeun tabu hijian 100 lohor. Nah itu. Jadi bapandekeun tabu eh, waktu tunggang gunung teh 100 lohor jadi diibaratkeun atau napi dihartikeun umur nu geus kolot. Tapi ari kahayang siga budak ngora. Jadi disebatkeun dina angan-angan pecat sawat teh jam 10 berang jadi masih kena isuk. Nah, itu contoh paribasa. Nah, sakitu panginten anu tiasa kapihatur dina-dina danget ayeuna. Hapunten tina samudaya kalepatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.